Iya orang ngintip kebon wakijan. Wakijan teh hobi kan pepelakannya. Iya pelak mawar dulu bing teh tandana cintanya. Manis saya kacida. Subscribe anu acan subscribe. Iya kebon wakijan. Nah, ayo mawar. Nah, urang lompat ka dieu ye. Lompat ka dieu ieu teh lamun bahasa Sunda mah lompong. Lompong. Nyaho lompong naon lah, nda urang mah can hafal, cuman resepna doang. Tah kan beda, ieu mah aya bodas-bodasannya. Aduh, kekuasaan Allah mani endah kacida. Ieu satangkai, tah satangkai beda nya. Tangkai beda, ieu bodas, aya serat bodas, aya koneng-konengan. Bedanya ieu beda jenis. Beda jenis juga namanya keladi naon lah loba keladian. Nah tuh beda jenis. Beda jenis ieu teh antorium jenis mana-mananya. Sok mangga anu acan subscribe kasadayana. Ayo mugia sarehat selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tah teh pelak naon deui ieu tah bintik-bintik ieu. Ayo urang ka jero. Di jero aya rangda bolong, Tah rangda bolong kabogona si wakijan. Nah, kumaha urang ayo urang tarobat ya Allah. Emang ieu kekuasaan Allahnya mani endah kacida sok tingali biasa jiga kieu ya Allah ya Gusti ya Allah nu kawasa bener-bener maha adil maha sagalana teu hesein kudu kawasan sok jiga nu disariliatan ieu teh kasebatna di Sunda marang da bolong aya rangda kacangcang aya rangda kacangcang ke abdi jadi pelak rangda kacangcang kayak kanggo episode Red 2 tuh ayana tinggalan tuh puntennya anda kaki ayana ngangge terpal jeda sok tiris karompok tuh tinggalan tuh jadi masih loba keneh nya koleksi tatangkalan wakijan nu sanesna usabab wakijan resep kanu tatangkalan dadah rangda bolong kayak kapendak jeung rangda kacangcang atur nuhun anu acan subscribe di subscribe rangda bolongna rangda bolongnya lamun di Sunda mah moal birek deui nya moal birek deui rangda bolong subscribe atur nuhun anu atuh subscribe anu acan di subscribe. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.